Belanda. Aya Profesor Snokhor Gronje itu teh orientalis Belanda lah, abad 18. Eta kantos jadi sorotan oge. Tah ditulikeun ku Profesor Doktor harita teh anu kangon disertasi Lina Maria Koster eta nalungtik oge carita-carita si Kabayan di tanah Sunda teh seueur pisan di Banten kapandakna teh gitu. Sareng aya sahanya tokoh sastrawan Sunda anu abdi teh hilap gitu eta teh anu ngadukung data-data eta. Tapi secara umum si Kabayan teh kapendak sosokna figurna teh saha gitu. Tah aya dina sejarah eta teh. Jadi teu kependak laratana masih Kabayan teh nama mitosna aya. Mitosna aya, hirupna aya. Jadi si Kabayan teh dipapandekeun kana kahirupan anu ngandung hiji filosofis filosofis si Kabayan teh teu nanaon ku nanaon. Teu nanaon ku nanaon teh kan lamun dina bahasa